sanes ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Pemina model kieu mah emansisapi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah pada lawan kodrat wae aing keri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon kateh teuing salakina diimah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawah awewe nu kieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi haluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya positif-positifnya saja. Hari ini goreng patut nama montong atuh, ada teman ngelawan kodrat di rumah. Paribasa hayang maju, begitu hayang jadi bapak segala rupa, sehingga peren ketek mengeng, kumaha eta kebutuhan biologis itu kedu cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah wanita atau istri majikan istri pamagat-pamagatnya cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantok anak diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runta ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumaha emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawah awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat orang kaya ngelawan kodrat dari makin dari awalnya oh hayang jadi jalur si buntu
anak loba mun zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu deui kumaha deui, teu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu jamanna. Urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamanna berat. Omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun
kunaon Menempok anu dempon teu bisa micen panon sok hayang gerang leleson buka teuing kunaon menibun celik panon moong anu terocon sok hayang milu ka enggon sok hayang miringan buka teuing kumaha menik asa kabika mengkau bipis nu gelis ngadadak sok panas tiris buka teuing palaun Jeung anak batur, ocon di luhur kasur, katewak di cerep tukur. Duka teuing ceuk saha, mun hayang kasih eta, ngomong tong hare-hare, dijamin pasti dibere. Duka teuing kusaha, da kuring teu rumasa, can kawin geus besian, budakna eueuh bapaan. Duka teuing ku aneh, siga istri nu soleh, aya bulebar teuing, sok ngalayak tunggal peuting. Duka teuing ku heran, ngaku mati parawan, tapi teu kanyahoan, geus loba nu ngaraosan. Ya, pasti ada penghuninya. Baik yang campukna kesang tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kepanasaran jinak nadata ngan dina lamunan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harapan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan kahayang kiwari tinggal kahayang buktina teu sorang tempatna dina kalbu nu herang ngagentlang mari ngalingkeun kanyaan nu cenah dina hate tempatna dina kalbu nu herang ngalirkeun kanyaan nu cenah dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kehidupan
kabahagiaan panu beulina lamunan kahayang kiwari tinggal kahayang buktina teu kasorang tempatna dina kalbu nu herang ngangagentrang mari ngalirkeun kanyaan nu cenah dina hate tempatna dina kalbu nu herang ngangagentrang mari ngalirkeun kanyaan nu cenah dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tunjukkeun jalan kehidupan tempatna dina kalbu nu herang ngangagentrang mari ngalirkeun kanyaan nu cenah dina hate tempatna dina kalbu nu herang ngangagentrang mari ngalirkeun kanyaan nu cenah